para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sabada urang puasa laju lebaran, puasa nu sabulan teu dahar teu nginum, ti peutingna dipake taraweh, witir, tahajud, datang ke teu kaburu barang dahar. Masya Allah, kadeuleu ayeuna karuru jas. Ya Allah, ongkoh tas teu dahar, ongkoh lintuh. Ya Allah, hebat Kak. Malah Haji Pendi mah kaseubehan teuing datang ka pingsan. Ya Allah, eta bak-bak tas lebaran teh dohor nginum lewat teuing pingsan. Mama Ayu. Urang minta ka Allah mudah-mudahan puasa urang ditarima, salat taraweh urang ditarima, sakabeh ibadah urang ditarima ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tuh baheula keur can datang Islam ka negara urang. Di negara urang wabil khusus dataran Pulau Jawa termasuk tanah Pasundan, ieu teh nganut agama Hindu Buddha, anu nganut agama Sunda wiwitan. Tuh Masya Allah teu nyahoeun ka Gusti Allah atuh teu nyahoeun. Padahal Allah anu nyiptakeun langit, Allah nyiptakeun bumi, Allah anu menghamparkeun segala kabeh anu dicipta ku Allah termasuk diri urang, tapi urangna teu nyaho ka Gusti Allah. Datang ka nyembah ka batu dianggap dewa batu teh. Aya nu nyembah kana kayu dianggap pangeran atuh teh. Kayu berenuk. Tuh berarti kan eueuh kasadaran, teu saladar harita teh ongkoh nu nyieun Gusti Allah, ongkoh teu nyembah ka Gusti Allah, teu mangerankeun ka Gusti Allah, kan teu sadar eta teh kan. Masya Allah, maka datanglah ajaran Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga disadar-sadarkeun manusia tuh baheula mah keur can sadar nyembah ka Gusti Allah, nyembah teh ka para dewa-dewa, ka arca-arca, begitu tek be disadarkeun ku ari menyembahna ka Allah Subhanahu. Keur can sadar mah Masya Allah boga pamajikan teh datang ka eueuh batesan, datang ke aya nu boga pamajikan 40. Ih segala kuat 40. Datang ajaran Kangjeng Rasul disadarkeun titah dipiceun nolna 4 bae. Tuh geus berarti kan nu can boga pamajikan 4 can sadar. Atuh maksudnya can sadar bahwa lalaki teh dimenangkeun 4 gitu maksudnya. Ya Allah, tah ieu kan pohar luar biasa. Eueuh ceritana di Pulau Jawa teh asupna agama Islam melalui ieu teh pertumpahan darah henteu. Henteu ieu teh hebatna para wali songo
berdakwatul Islamiyah melalui akhlakul karimah, berbagai cara. Masya Allah, tuh roh la ilaha illallah ku Sunan Kalijaga diasupkeun ka bedug tek beruh la ilaha illallah ditabeuh bedug teh beuh basa Allah ngageter harita lain saeutik careurik anu beragama Hindu Buddha brag-breg eta teh langsung memeluk Islam, membaca kalimat syahadah la ilaha illallah. Eta ruh la ilaha illallah diasupkeun ka bedug be sampai ka kos itu. Ieu mah la ilaha illallah nanti diasupkeun ka bedug dibaca ku Haji Pendi. La ilaha illallah. Pohara luar biasa teu jojong be, wayah teu salat teu salat bae. Kabehan teu ngageter teueuh rohan. Teu eta teh. Masya Allah, atuh kunaon? Hei, batur mah ngasupkeun ruh la ilaha illallah teh ka bedug lantaran geus tek be hiji be Allah tek be pan ari Haji Pendi mah ongkoh sungut la ilaha illallah pan ongkoh hatena mah ka Maimunah ya. Sakalian nyan amplop. Nya mah sentimen kaki pudol eta mah. Ya Allah, ya Rabb, tuh kan, iya perkara luar biasa, Masya Allah. Di dataran Pasundan, ieu teh raja di urang aya Prabu Siliwangi, boga anak teh tilu, hiji diantarana Kian Santang, dua Lara Santang, tilu Walang Sungsang. Wah teu nyahoeun Haji Pendi. Kaopat Supendi Sangsang. Atau Supendi nyangsang maksudnya gitu. Ya Allah, parah kan? Datang di negara Persia teh pikeun dakwatul Islamiyah Syekh Datul Kahfi iyalah anu dakwah di kalangan Pajajaran, kerajaan Pajajaran. Masya Allah, memeluk Islam eta teh meunang hidayah. Lara Santang, Walang Sungsang, dua Supendi nyangsang mancan. Kian Santang gelan encan mah dicaritakeun. Masya Allah teh akhirna saenggeusna digodog keislaman berangkatlah titah berangkat ke tanah suci, berangkat ke tanah suci ke Mekah. Di Mekah kapanggihlah jeung Sultan Mahmud di kerajaan Mesir, maka ditikahlah ta ieu Lara Santang teh ku Sultan Mahmud. Masya Allah. Tah eta teh maka Lara Santang teh ieu lah bergelar Saripah Mudain. Lahirlah Sarip Hidayatullah. Tuh mulai. Nah, lahir kan Sarip Hidayatullah. Terus dijadikan raja di ditu di Mesir. Embungnya teh dakwah bae ka di Pulau Jawa, maka akhirnya kan raja teh diganti ku adina ieu teh nu dinobatkeun di ditu di Mesir Sarip Nurul. Adina Syekh Sarip Hidayatullah tek beka dieu datang tah. Ti dinya teh ya Walang Sungsang berarti kan adi mana tah? Bergelar Pangeran Cakrabuana, boga anak lah eta teh set awewe ditikahkeun ka Sarip Hidayatullah. Tuh mulai kan najunyeun kerajaan teh beta eta lah awal cikal kerajaan di Cirebon teh eta awalna ieu teh jadi Walang Sungsang boga anak Pakungwati
maka ialah tah ditikahkeun ka Syekh Syarif Hidayatullah nyieun kerajaan disebut kerajaan Pakungwati. Eta bihiji sama encan aya kasepuhan, kanoman, kacirebonan, kerajaan teh hiji be Pakungwati anu di aya teh anu jadi rajana Syekh Syarif Hidayatullah berarti kan sepupuan kadinya. Tuh. Di ditu teh eta teh be Pajajaran berarti kan di ditu ieu teh aya kerajaan Sumedang Larang. Sumedang Larang tiwa langsung sangkene ieu teh. Jadi Pajajaran teh ieu lain leungit ganti cak urang mah gantina ku Sumedang Larang gantina ku ieu teh Pakungwati Cirebon. Tah, mantakan teh beu ieu mahkota ieu mahkota nu dipake ku Haji Pendi. Ku Prabu Siliwangi eta teh anu disebut mahkota naon Haji Pendi? Ya geus teu nyahoeun eta teh ta ieu mahkota teh geus leuweut teh be kuari datang deui maka poe ieu lah rame luar biasa di Sumedang diundang seluruh raja sanusantara taya termasuk urang ge kaundang ka ditu teh be ieu teh endeuh ngitakeun kirab taya teh be turun rajana siap deh. Ya Allah tah pan baheula siar agama cukup mah eta teh siar agama diundang ku Syekh Syarif teh para raja-raja anu beragama notaben pada saat eta teh Hindu Buddha kan sek be ruh kalimah tauhid la ilaha illallah diasupkeun kana tarian ku Syekh Syarif Hidayatullah. Tuh ruh la ilaha illallah diasupkeun ku Syekh Syarif Hidayatullah teh kana ieu teh kana tatabuhan gamelan ya ibungan saketa gamelan tek be masya Allah ketika raja teh tek menghadiri dirinya lah dihadirkeun tarian tek anu di jerona geus aya kalimah la ilaha illallah gamelan ditabeuh teh du di jerona geus aya ruh kalimah la ilaha illallah maka ngarempeyek raja harita keneh tek be membaca kalimat syahadah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tah eta kan pohara luar biasa wali bisa pos gitu wali mah tah masya Allah barang prak bade angsongkeun ka Haji Pendi tarian teh ya ruhna geus dieuweuhkeun atuh lajenna ngibing jeung penari eta naon tah sampai diacung-acung tuh ya Allah tah eta lah matakan ieu lah ta gamelan anu geus ratusan tahun nu pernah dipake ku para wali berdakwah diasupkeun sub ka museum lantaran geus sulit warita nu makena teh jeung geus lain bagianna ieu teh ta geus bae paling ge gamelan nu aya teh ieu teh gamelan ieu naon ngaranna duplikatna lah teh urang mah nu ituna mah geus diasupkeun tah kula kaditu teh gamelan nu geus ratusan tahun nu pernah dipake dakwah ieu kembali ditampilkeun jang naon mengingatkan dakwah para karukun teh iyalah seperti itu. Masya Allah Haji Pendi pandejeuna ngageter harita korenganan ngageter nilai S2 nya naon eta S2 beres eta ya Allah teh eta lah menampilkan kembali cara dakwah daripada para sultan-sultan baheula. Tuh, pan Haji Pendi teu nyaho doang eta mah. Geus pokona mah kula geus teu nyaho kos kitu cak Haji Pendi nyahona ilu nari beunana. Teh eta teh geus diesikeun ruh kalimah la ilaha illallah. Tu eta teh mantap tek be dia tampilkeun tari sintren. Geus teu nyaho eta Haji Pendi mah. Jelema baheula harita teh kan ieu teh di nelayan soal nelayan ngarala lauk di ieu teh di laut
ke ditarunggu ku keluargana sarusa harita teh nunggu anu keur ngalaan laut. Maka eta teh dijieun lah hiburan tarian teh bejang nunggu nu itu. Sabda sultan ge beres sedekah tah anu nari teh ya jang pakir miskin teh bari maca sholawat dibere berkah sabda eta teh sabda Sultan Syekh Syarif Hidayatullah. Maka iyalah set duit dibalangkeun kadinya niatan sodakoh bari maca sholawat. Terus gitu eta teh engke si duitna dibikin jang pakir miskin cak ka sultan teh engke berkah bakalna. Ya Allah, ari Haji Pendi mah lainan malangkeun duit maca sholawat dicecepkeun ya. Eta nu sieun salah kasempetan deui. Ya Allah. Ieu lah anu sangat luar biasa. Bari teh kembali buka sejarah perjalanan para wali songo berdakwatul Islamiyah dengan berbagai cara ya teh. Tuh nu jelas sukses anu sangat pohara luar biasa kan Islam di Pulau Jawa ieu tanpa aya pertumpahan darah. Masya Allah, tinggal orang ngalanjutkeun ieu teh alhamdulillahirabbil alamin. Tuh tinggal kian santang mah kan bagah luar biasa. Terus nya nyiaran ngajak tarung eta teh ka sahabat. Datang ke dataran Cina tangtang sakabeh jago-jago Cina eueuh nu kuateun ngalawan kian santang. Datang ke India teu kuateun kabeh ieu teh ngalawan kian santang teh barang teh aya nu ngabejaan tuh di ditu di wilayah dataran Arab bahwa aya jelema sakti pohara. Masya Allah kan diteangkeun ka ditu. Set pedi teangkeun tah kan ieu teh Haji Pedi ngomong naik naon sih eta harita tah. Ih, segala bingung. Sedangkan kan meureunanan can boga karomah nya teh. Nyana nyekelan ilmu pucuk umun. Jadi ilmu pucuk umun mah asal tak be ka laut. Sisi ieu set sakicep geus aya di situ ditu. Terus kitu tah ilmu pucuk umun asup ke hutan di sisi belah dieu ujug-ujug geus aya di ujung itu. Eta teh set be di padang pasir ti dieu kakarek nincak enduk ka ditu geus aya ti ditu. Terus atuh Haji Pendi kan nyekal ilmu pucuk umun. Ayanya nama di Mah Maimunah aya. Di mah eta teh Sarwiti aya. Teg be normal. Tah eta mah ilmu syaiton. Ya Allah kapanggih kejeung lain Sayyidina Ali. Lain Sayyidina Ali atau ari kurun Sayyidina Ali mah sampai ke ayeuna bae geus 1400 sekian tahun ya kan 1400 sedangkan masa eta ka ayeuna kakarake 500 tahun kurang ti 500 tahun ka dieu teh tuh mantakan itu lain Sayyidina Ali Syekh Ali keturunan Sayyidina Ali. Tah eta lah teg be kapanggih jeung aki-aki tarung dinya teh aya nu tungked teh ya teh itu disinyalir di wilayah Fergana Hadrat Ali anu mengalahkan eta teh ya Kian Santan. Tah eta teh makamna pohara di Fergana pinggir ujung wilayah Uzbekistan perbatasan kejeng Cina kadituna kejeng Afgan. Jadi Afgan, Cina, Uzbek, Fergana tadi dinya ieu Hadrat Ali nu pernah ngalehkeun Kian Santan. Tah kitu ieu teh tinggal Haji Pendi be. Nyana culak cileuk be. Masya Allah, mudah-mudahan be orang kaberkahan ku para wali-wali Allah. Tuh, iya mantekan ge urang lamun teu nyaho sejarah mah tun teu nyaho naon. Nyaona eta nanaonan Haji Pendi segala nari, segala naon kanyahoan keur mentampilkeun langsung ku Raja Gamelan nu pernah dipake ku para sultan-sultan eta teh para wali dakwah baheula.
terus masuk tarian-tarian ieu lah anu pernah baheula dipake naklukeun para raja-raja. Masya Allah, mudah-mudahan orang menang hidayah ti Gusti Allah. Tapi kan lamun teu daek sadar mah tuh hese we jam ieu teh gagedeuna mah hidayah. Duh, kurang kumaha Abu Jahal nyaksikeun atuh mukjizat junjunan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duh, atuh kurang kumaha Abu Jahal teh langsung eta teh interaktif teh jeung baginda Rasul nu notabene teh afdalul makhluqat, afdalul eta teh maujudat. Ieu teh cahaya anu sangat luar biasa. Ih, atuh ari teu kabeleteran cahaya mah jojong be kafir bolongkotan. Teu percaya we tetep be pae aya dina kakafiran. Jadi bintang neraka berarti. Nauzubillah min dzalik. Kunaon Haji Pendi kabita ku bintang neraka. Kabita ku Abu Jahal. Atupan lejuna mah ilu ngerebek jeung Abu Jahal. Kunaon eta teh jadi bintang neraka. Di samping teh iman ka Allah Subhanahu wa taala, pan Abu Jahal mah pagaweana nyanakan pimpinan harita. Pimpinan teh ieu lah cak urang mah tuh presidena berarti kan. Duit nang nyokotan di rakyat jang ngabangun nagara teh ya tetep kudu dipangkas heula ku Abu Jahal. Kuari dituturkeun ku Haji Pendi. Atuh iluan kasih. Masya Allah, mulai Haji Pendi makan teg be kanak buahna teh. Kanak buahna terus BKB itu tama paling kena beri ngomong ayam meureun tah. Ya Allah, Gusti nu agung, Masya Allah. Awas, aya jelema anu dina bere sadar dina keimanan ka Gusti Allah, berarti kan geus ngucapkeun kalimah syahadat, iman, beragama Islam, tapi can dibere sadar sholat. Tuh, ari sadar mah bahwa pangeran teh Gusti Allah ya, tapi teu dibere sadar dirina teh ieu daek sholat. Tuh, mulai kan loba ieu nu teu sadar berarti. Asal jelema teu sadar be teu eling ngaranna. Teu eling teh ya naon? Edan, ya kan? Berarti nu teu salat teh edan. Mulai kan? Tuh. Dibere kasadaran ku Gusti Allah teh, dibere sadar jada bahwa agamana Islam percaya ka Gusti Allah, dibere sadar daek salat ngan ieu can dibere sadar dirina teh tetep be mun manggi awewe kunyana disuitan bae. Tah, ya kan? Ige edan kene sarua. Ya Allah, Gusti nu agung, Masya Allah. Tah, ayo geus mulai ieu teh. Sadar iman ka Gusti Allah, sadar daek salat, sadar tak Gusti. Tapi kan kadang-kadang dia tetep be ketika kolote maut boga warisan berarti teu daek sadar andahan dicokot be ku sorangan. Adi teu dibere ku jana kabeh, adi-adina kumaha cak aing eta teh. Tah, ieu ngaranna kan edan keneh teu sadar. Saeutik edan. Masya Allah.
mulai tak ji cak Haji Rusdi teh aing mah beleng eta ka Haji Pendi hirup teh teu daekeun sadar bae tah geus kitu ongkoh ngariung babarengan ongkoh berkat hayang ku sorangan bae tah eta pan rada edan geus kitu ngaran akan tukang pidato mulai ieu teh cak Haji Rusdi teh ya geus lah ku aing pokona mah deuk dituduh eta teh ya Supendi maling motor dakwah ka kehakiman lapor juragan hakim ya ayeuna bahwa Supendi BF oh cak hakim yang suka susuitan itu iya eta teh nyokot motor kaula ya Allah nyokot motor kaula eta teh tuh dengan saksi ieu teh dengan saksi tuh Haji Sahmad jeung opat awawe Sarkuna, Sarwiti, Sarboah, Sarkila make sar kabeh berarti kan hiji lalaki opat awawe panggil atuh nyaksikeun kabeh berarti kan bener eta teh lamun memang disaksian seperti itu maka diponislah Haji Pendi telah mencolong motor punya Haji Rusdi minjem kayak bakal nakan diponis di samping kudu ngagantian kayak bakal na diteuk-teuk leungeun Haji Pendi ya Allah tah lantaran eta Haji Sahmad eta teh be Haji Sahmad teh ya orenganan dibayar ku Haji Rusdi termasuk opatan ge akhirna kan narik diri laporan ke kehakiman lapor Kim ya saya menarik diri menjadi saksi berarti kan eta teh narik diri tina jadi saksi eta teh tuh awas kumaha ieu teh ieu mantakan di dieu dicaritakeun wa in sahidahu wa arbaun bimalin ae waroja'u pakila karodoin teh pahi alaihi sulusun wa alaihinna sulusani lamun Ahmad jeung opat awawe eta teh sadar ngajabal deui kana kesaksiana sedengkeun ieu kan geus digantian ta motor teh ku Haji Pendi maka berarti kan ieu teh kudu ngaganti ieu teh kan ganti rugi ieu cara ngabagina menurut sakaol karodoin ieu akurkeun jeung masalah rodo mana fa alaihi sulusun wa alaihinna sulusani Haji Sahmad kudu ngaganti seperti lu sedangkan anu opat awewe Sarkuna Sarwiti Sarkila jeung Sarboah ieu sulusan 2/3 tah ieu cara ngagantiana maksudna ieu teh hei cakaol asoh ribad kos kitu mah ribet kos kitu mah geus be wal asoh huwa nisfun wa hunna nisfun geus be Haji Sahmad ngagantiana saparo
laju nu opat awewe saparo. Andai kata eta motor hargana 10 juta, kemudian kan eta teh kan ngajabal deui ganti rugina, atuh Haji Samad 5 juta nu opat awewe eta 5 juta. Itu menurut kaul asah. Wal asah wa nisbun wa hunna nisbun. Paling gejak nu ngadekeun rieuh tabjak kos itu nya atau emang rieuh ngaji mah teu be anu teu saladar mah kos kitu mantakan nu ngeunaheun mah saladar sadar kos kula di aya bae. Masya Allah, taing raeun luar biasa lah orang terus be. Masya Allah, mudah-mudahan be orang selalu diberi sadar ku Allah Subhanahu wa taala. Sawaun rojakna ma'ah awah dahunna. Hei, ja ieu mah anu ngajabal deuyna ngan hukur saurang doang. Saurang ngajabal deui. Berarti kan lamun eta teh ngajabal saurang teg be meureunanan kan eta teh nu lainna mah henteu. Ih, sawaun rojakna ma'ah awah dahunna tetep be lantaran lamun misalna Haji Sahmad doang nu ngajabal itu teh awewe dina urusan harta teu kuat eta teh saksi awewe doang. Mantakan kaya-kaya eueuh jojog bae iluan kabeh. Masya Allah, mantakan ieu teh kabehan deuk saron deuk saurang doang atawa deuk rombongan awewe doang, ieu sarua bae lantaran kieu mun nu ngajabal teh rombongan awewe doang opat Haji Samad bertahan, berarti kan saksi sarua jeung lalaki hiji itu teh sah, artina teu kuat. Atawa anu ngajabal teh ya ieu teh ya Haji Samad doang, berarti kan aya awewe opat tetep dina urusan bimalin ieu henteu kuat awewe opat nyaksikeun urusan harta. Masya Allah.